Hai umat-umat anu dimuliakeun ku kami, pekaranjeun gerak ku kumpul harta banda salobana tapi sing inget dulur. Pekaranjeun gerak neangan harta banda sing loba tapi sing inget harta keur meujeuhna loba, pamajikan keur meujeuhna gademol, anak keur meujeuhna lucu, pangkat keur meujeuhna dijingjing, dikersakeun dicabut nyawa kudu makawasa anu dibawa ka alam kalanggengan lain mobil harta banda pangkat. Poho bantuan like, komen, jeung subrek ya. Subrek dukung kreator-kreator Sunda kudu baju. Abdi penceramah ded. Awas agama ulah nepi ka dipake kedok. Moal rek naon ka dieu bade ngadugikeun amanat nu maha kawasa. Amanat kumaha gerada rangukeun ku urang dieu sadayana. Bapak bade ceramah heula sakedap. Sok. Antos supados aden eling cai gancang dibedahkeun. Sok. A'udzu billahi minasyaitonir mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya geus ngaco aing oge. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin yafqahu qalu amma ba'du. Duh ai lakoh nama nya ieu. Hai umat-umat anu dimuliakeun ku kami, pekaranjeun gerak ku kumpul harta banda salobana tapi sing inget dulur. Pekaranjeun gerak neangan harta banda sing loba tapi sing inget harta keur meujeuhna loba, pamajikan keur meujeuhna gademol, anak keur meujeuhna lucu, pangkat keur meujeuhna dijingjing, dikersakeun dicabut nyawa kudu makawasa anu dibawa ka alam kalanggengan lain mobil harta banda pangkat wanita, tapi anu dibawa ka alam barjah nyaeta kain bodas sapaseun umur dulur. Aya bener ya. Hei umat-umat anu dimuliakeun ku kami, dauhanana lamun anjeun dibere kabengharan, dibere kekayaan, ulah poho masih banyak janda-janda tua yang hidup di bawah garis kemiskinan. Betul? Betul. Masih banyak janda-janda muda yang baru cerai. Betul? Betul. Yuk kita bareng-bareng menuju ke janda muda. Ayo. Iya, meureun haji randa teh yeuh. Haji gejul teh yeuh. Dauhanana nu matak ti ayeuna anjeun geura eling ka kami pe geura menta ka kami tapi lain mentana namprak cara baramaen ku cara ngajalankeun parentah kami jauhan larangan kami kitu dauhanana sakitu nu kapihatur kudu sim abdi Garut ronggeng kleneng panayuban. Urut nongeng kudu dituruban. Hei. Iya meureun adu sebut haji kapung deh. Sakapung eling. Sakapung edan. Nu kieu malain haji di tanah suci nu kieu mah. Di tanah longsor paling ge. Nah, hayo. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe dan share ya. Ulah hilap. Sabrek.